saking kuliah gede-gede na dosa eta lamun bunuh diri naudzubillah dijari mudah-mudahan segera sak Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun jalma bunuh diri nah bunuh diri teh ngeluncat ka mana ka jurang nah ayeuna bunuh diri teh ngagantung maneh atawa bunuh diri teh ngabunuh make pesok sorangan ditusukan beteuna tangke di akhirat abadal abidin moal karuar tina neraka jahanam na'udzu sainang-inang ngahiji jeung kafir na'udzubillah sindirak sak Allah Subhanahu wa taala amin. Tangke di jero nerakana kumaha waktu maena bunuh dirina lamun maena bunuh dirina teh ngaluncat kagak naon tadi ka jurang engke di neraka teh ngaluncat we naik ngaluncat ka sunut naik deui ngaluncat di kana sunut terusan. Ayeuna lamun keur bunuh dirina teh naon menusukan beuteung engke di jero neraka ge nusukan beuteung we terus naudzubillah min jalik. Ayeuna lamun bunuh diri teh ngagantung yuk tadi itu lagi ngagantung we ngagantung malulu resepna ngagantung we komo bari dibarengan jeung seueur neraka mudah-mudahan keluarga urang sadaya urang segera sak Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalma anu bunuh diri mah eureun dina jero neraka bener teh salah ngan lamunnya nyawana nuduh batur mahul ulah ieu mah jeung nekankeun jeung ayeuna pedoman dina hati urang ulah ngalakon urang terjadi ngalakonan perkara anu model kos kitu.